Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng pada pangdangu deui mitra sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda manawian bahan katampi gitunya. Urang neraskeun hanca nu katuna dinten kamari dina bagian ka-10 anu dina judul Siluman Belut Bodas. Ayeuna bagian ke-11 urang teraskeun hanca nu kakantur. Mangga kamitra baraya dulur-dulur, baraya nu di kota, dulur-dulur di lembur, saudara salam dunya tong hilap, di like, di komen, di subscribe di channel Sunda Bandung Kidul sareng simkuring Kang Ubun ti Banyaran. Mangga supados tinyang kolong ting kana waktos urang pamitan wae ieu hanca urang teraskeun deui. Mangga manco. Kamari teh ohim teh nu kakantur teh nya carios teh ohim teh nuju ieu narekahan ininya dari damang kelemahin di kawasan punten aya mau dongeng gitunya. Mana bi China Iya, jangan dia. song atuh bikin cai teh terus jadi doaan jadi jampe itu cekot lama itu ya mitra doaan terus musila disibungetkeun ka budak saeutik kitu nya kecelakeun dan mbah mitra ke kawasan Aloh dari Mentama tetap ke Aloh gitu ya. Kulisi ke budak teh udang aduh cici teh bunga Alah geningan budak teh hudang. Nabi sok eta cik ka dieu Abi. Nah, iya kunaon abi teh? oh budak nyarita Bener naon ujang geus sok atuh geuning getah geus hudang. jika labi urang ku abdi lah urang ieu urang disasar heula besi ieu mitra disasar tina sukuna terus kana pimpingna terus kana tongongna ari pek teh budak teh aya nu kurang genah dina awakna pelebah pulukna encet diurut-urut ku ohim cibi aya minyak kalapa minyak kaletik mah teu naon. Nah, kunaon kitu jang ohim budak teh? Kawasan urang nanti cengklak meureun anting dicengklak ting kumaha cigi urang bener geurang ieu Kayak bisa ke dapur nyendak heula minyak aya minyak kelapa biasa wios. teu naon anu penting leueur we asa budak ulah peureuseun papangna. Nyabi lah sok da aku ohim sekalian. Oh ulah nyambungan tapi nya geus kitu di tampanan minyak terus diurut-urut ka tong budak terus kan pelebah pulukna kalau beulungna berkah budak rada genah gitu nya bari jeung ngagereum saeutik mah Aduh mah. Adah. cicing da moal naon mecageun ame bisa ulin deui pokok kungsi lah budak teh bisa diu geus gek deui diu Kumaha ujang? Leheung. Alhamdulillah mah aya ngaman teh ieu da. Tuh.
Tete nyari datang ongge nama. Syukur atuh jang ada tulin teh tong sasalakae teuing tuak tae Nyang diterima jamu tadi teh. Jeung anak da itu. oh atuh geus nya geus bikitu we da teu da naon budak malah cager disebut cager isuk pake toge gara mana naon dibenerkeun tah aya nu beratna rada kabatak saeutik ininya mitra geus kitu teh Atuh nuhun pisan jeung ohimnya meni geus ngarere diri riweuh wae diri riweuh kuceu. teu naon teh bae yo terus kitu nya ulang Atuh nuhun jeung ohimnya. Ieu aya saketip dua ketip saeutik da. tong ka dieu tong teu kudu gituan Atuh syarat teukeun bae ka dieu keun atuh duit ditampanan koin tapi dibikeun deui ka budak koptah jajan timang berang urut mun dipecet geus tah ieu jang jajanna naha bet kitu jeung ohim bet dibikeun deui ka budak. dan bae da ieu mah mere ti kuring ti euceuk pamere ku kuring dibikeun deui Atuh jadi pabaliut gitu mau pabalik kereta. jeung pabalik eta sagala Mitra kocapkeun ohim jeung kula marulang deui Kumaha ayeuna ohim? Ka sawah deui. kagok geus urang ka imah yeuh urang ningali itu ieu urang ka imah tekung silila ge geus nempi deui ka imah araranjog pek teh geus aya bahidis geus marulang bahidi ceu iso katut nisari Bijebul di kidul di sawah saja. pok bahidis eta apa terus ngayeukeun heula eta budak eta dicengklak ting ti palitak Nya terus tadi kediekeun dipangurutkeun Kang Ohim. syukur di situ mah Kang bade tuang ayeuna bade tuang. pok isari ohim nawaran gitunya kumaha ilahana we ka salaki eta we atuh bareng sararea atuh abah terus tuang mah Acan nyawa ge sarua mah. Hacan hayu atuh urang ngariung. Lah hayu urang ngariung deui ye jeung sintrong ye jeung sambal goang deui. Tah goreng tempe aya tah. atuh mitra da sidik geus hareula maranehna ka imah nya geus kitu teh brak atuh jadi marasak geus masak kitu brak we atuh tararua lain cenah tadi sekarang mitra ucapkeun heula atuh taruang cinca leuhak bangun nu paronyo nya sama goang sintrong jotang goreng tahu tempe aya we oseng kangkung ada make sambal goang nya juga kocapkeun beres tuang teh taruang teh ngarayung geus beres gitu arobro ngaler ngidul Kang meni abinya tuang wae di jionya. okeun bae atuh him da aya eta lo da aya popoy Areng bae atuh nah hati. moal
beak saboboko mana geringan eta ge salah we sarua kita nambah deui ge aduh nuhun pisan ya kamu him gede boga bako ya halus ya kamu him ya ngarekasan si ulah nawar mana ci boga bako halus teh mana cai lo mana boga bako oh baik di ya aya uing boga sio teu siwa sabuna ay lu hidung gitu bakal cek lah saan coba wah ini terusnya alun WKB terus alun gitu isari nyamperkeun kan bade cek kopi engke we bandalor ngomong ayeuna mah ye we ngobrol heula itu teh tadi teh aya Haji Ukri ka dieu bah aya naon cenah ya nya tadi teh masihan amplop ke gara urang canak oh kitunya aya Haji Ukri ka dieu Kang saho nya ceuk nyi sari oge nanya oh nyi tadi teh aya Haji Ukri nganu mere amplop ka akang teh sidik teu kenaon hubungan dari kudu di amplop mah panginten rezeki akang we atuh teh bios oke udah cokot gara atuh anu ka kamarna dicokot pas gap dina kasur hanapeun kasur disimpen aja dicokot gap nah asa jadi kanal tadi ge kanal ngan jadi asal kanal pisan gitu ayeuna mah nah itu biasa ngalobaan duit teh belajar hati ohim badi ka tengah imah naon aya saha him bisa nanya ka ohim nya tadi teh enjing aya ka dia Haji Sukri nya Haji Ukri anu bade kabegal kagarongan teh nya ieu masihan ieu amplop waya ya kuat asa kanal gitu wae bah idis oi Kang Ohim boga milik ya jika ada oi hey kuat kanal gitu Kang Ohim ulo sauk atuh buka mah saung ka indungna teh nya mikeun buka we lah Ohim da itu sidik no Ohim kayak mangga si pudu muk dibuka karak rek diserenkeun ka mage kajeun bisa asrohula mitra sekedar kurang teraskeun deui sok atuh kejeun atuh deui urang buka ku abdi pok Ohim mitra pas dibuka kuat Olohok eta mah Ohim sararea malahan mah Olohok amoeng nah ieu teh kuat kaloba-loba teuing duit teh bah ini ya nah ieu teh teu salah ieu teh mak isong gila oi Ohim nah ieu teh meni loba kieu ingat tuh ieu teh naha salah kitu haji teh mere teh mitra ngalobaan duit teh disari mesem panginten atas we rezeki akang panginten Kang di pasihan ini pan dijajabkeun ka dieu ku Pak Haji Ukrina nya ari kitu nama nah ieu teh meni asal bal teuing kuat ka aya juta-juta nah ieu teh mere teh salah
jeung asana mah tadi teh kanal-kanal ting kieu Ohim nah bisa itu atuh him Mang Ibah Idis asa teu ngarti ari cek ohim asa teu kenal kitu mah nya henteu ari kanal kos kieu mah tadi mah aya setengahna nah jadi lobaan kieu panginten atuh atos we milik akang ya setan pi kang nya ieu mitra udah tuh sapotongan sapi paribasana 5 juta adanya dan saya ojek kayak gitu aya warung udud lah geus ya mau dongeng ke lagi bukolot zaman ayeuna budak baheula gitu nya sungkuring jadi berapa juta we jeung 1000 jeung 100 perak aing beda teh sepayu deui teh kan 100 perak ayeuna 2000 paling sakedik ke budak ayeuna mah teh lu nanya waktu teh salah gitu eta Aji Ukri mere teh wala bating him nyapa pikir ada asa aneh him tong aneh-aneh Kang Ohim da panginten tos rezekina atuh bunga bangun bingung gitu nya Ohim teh jeung sararea iswe atur aya mah kumaha ayeuna teuneun we heula bisi engke ka dieu bisi salah gitu bisi salah Haji Ukri mere gede-gede teuing bisi dicopot deui mohon atuh kitu we atuh mending disimpen we lama tong wakal diganggu menang ieu make pami ieu abi iraha-iraha bari nepangan ka ditu anjing ngatana pipa geto urang tepangan atuh urang kenyeun ku mah ieu sok we atuh pada mah anggo kanggo naon we mitra beningan ya Misari rada dipilueun kana urusan duit teh dipilueun namahan mitra namahan matak manehna mah titah pake we atuh jeung naon gitu tapi Ohim teu kasangkaan kabadinya da sidik tadi mah teu sakanal kitu intinya dibere waktu mere nama nyakeun lah engke pami ieu mah anjing pageto abdi bade nepangan ka ditu saur abdi mah entong Kang bilih gitu meni dipasihan teh cenah meni kudu nanyakeun ieu bisi majarkeun kurang masihan teh bisi majarkeun kumaha hayo we gerung jadi we keneh teh pi aya pi carioseun orang lembur engke teh dibilih gerung kumaha naon ya ari kitu namanya banyak deh gitu di pikiran gitu nama bener geus antep heula tur melang saminggu mah tah kitu we atuh lawaka diganggu mitra atuh suheu diampihan nya duit teh kumaha iso eta lo kade ulah geruh lo nya wah tukang kalem we lah wah nya kudu digerukeun nu kitu lain bisi dibeja-beja gerukeun teh ane bisi dibeja-beja ka batur akang dibere duit gede ku Haji Ukri wah kalem sip pokona mah mitra atuh cak urang tuna heula cerita Ohim geus sempaguyon masalah pameran duit Haji Ukri
ayeuna urang kocapkeun ora eta Haji Ukri. Nah ayeuna urang kajian Haji Ukri nyaritakeun Haji Ukri. Oh Bu Haji Imas nanya ka Haji Ukri anu balik ti bank kayaknya nyimpen duit sareng teh pandai acan lain kumaha apana tos ka Ohim teh ya komo memang kabang dekatin Ohim heula da ame teu ieu gitu ame teu besi kamana efek teh kabeneran aya kumaha cenah cek jang Ohim kekepehan mungun mun teu diteuneun na meja mah da niatna geus sidik nulung cenah lain hayang duit. Atuh kapanggih kitunya jeung jang Ohim na Nya komo atuh syukur ari kitu mah lain titah ulin ka dieu nya komo dititah ulin malahan mah kok bisi arek nyawa bisi arek ieu bisi arek nyamut naon teh lamun ieu mah rek ngagarap sawah urang ditawaran malahan mah cenah calo wae pak kewe cenah ira-iraha pami aya periogi mamang ka dieu. Atuh syukur mebogatnya budak teh alus keur ieu teh soleh di jeung tutulungna majarkeun teh cenah bisaan budak eta teh sok jumpa jampe cenah sok mun aya nu boh kasumahan kasurupan boh aya nu tipalitek boh aya nu cilaka teh sok bisa Silah emang sudah coba tuh ge majar da mun ieu mah bisaan wah cuy tawe begal segitu genepan kalabur kabeh bari jeung teu lila namun niat jigana mengarep pahala da kudu tara kabeh bari nasa eta garom teh nya alusnya teh kitu da teu boga niat goreng di manehna jadi hayang nyalametkeun urang teh bener. Bu Haji Imas Teukung Silila Kuruduk Simod. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku Mahmud. Haji Ukri ya malah. Ya kan itu teh pandeu Bu Haji teh miwarang anu ngagamar pager terus aya di jamina. Naon gitu mah mana kumaha Nya ku abdi teh dititah si jang mod teh cenah neangan tukang nyeuheun cenah nyen pager ku awi eta benteng anu belah kulonna cenah jangkungan we atuh ame teh babari teh ngagaraji di kulon. Urang teh ieu we geus kajadian bisi ulah kajadian deui. Anu ge naon aya kitu mah. Kumaha mod geus aya saha? Aya ieuan itu ge urang saulan. Mang Kardi nosok ieu malahan mah aya tu jamina ge dipayun. Atuh dicakat dieu atuh lain cenah ieu. Tah leos we atuh Mang Mod teh Mang Mod kitu nya ulah disi teuing kaos kanaon. Mang Mod teh leos we. Ayo dia Mang Kardi itu deh juragan ka dieu. Hayo atuh naon cenah kumaha gitu. Ya cenah didakan dieu ame puguh pigawe nyanya. Ya hayo atuh hayo. It atuh bareng jajaran.
Iya adanya Kang Kardi teh. Wah, geningan Kardi. Yo, atuh ieu mah orang Jawi ngomongnya. Sumuhun kan abdi soknya orang Jawi ngomong. Nah, gawe gitu. Taya kan kumaha kita pikir saya naon ya. Iya ye tadi panggilkeun pager tuh sajangkung tuh papakeun we jeung anu geus aya tuh nu itu penek nu keluhun papakeun jeung anu belah wetana jangkungan jeung benteng jangkungan leuwih ti jangkung di benteng ge bae saeutik mah. Oh, Bu Haji Imas, Bu Haji Imas boga rencana lah. Tapi Pak Haji Bukri ge nyaluyuan gitu nya kan sangkan ngajaga kasalamatan. Mangga tuh kan gitu mah. Oh, sok atuh kira-kira sabaraha nyeureun sok we meuli nya, sok we tajeng mod cek ieu mah jeung mod we atuh we meuli awi boh naonna mah lah nya. Eta mah uruskeun ku mod. Mangga kan gua abdi urang di ieukeun sareng eta yo sareng Kang Kardi urang ieu. Urang meser awi jeung takung ka ituna. Jika diur geus we kan. Heeh jika tuh eta mod rek mawa sabaraha duitna. Kumaha sabaraha atuh Kang Kardi nyanak artosna. Kewe atuh urang ieu we heula urang taroskeun heula nu ka awina urang geus taroskeun sabaraha saleunyeurna gitu. Oke, urang etang sabaraha leunyeureun kantun meser baku ya gitu we. Ayo kitu mah. Nya ayo. Mitra atuh mod jeung Kardi cing laleos pamitan arek neangan heula nu boga awi nu rek dijual gitu nya rek meuli we da awi mah can gitu nya urang tuna heula ayeuna urang caritakeun si Rewo dia boga rasa dendam ka Ohim. Guru, abdi deui kuring teh guru aya teu kuat ngalawan budak ngora teh tah. Mae jeung teu kuat sia lagu. Ya guru, jika itulah keterukeun ilmu teh. Aku ngaing sia dibele lah. Bede ilmu anu alus ya. Hayang nu kumaha? Hayang nu we lah sekalian anu hade anu bisa kuat ku bedobat di kumaha ku dia malahan mah hayang kuat. Sia ku ngaing dibere dia sia ha. Asa kuat wae sia ieuna naon teh puasana jeung nyepen sia dae. Mitra Badur Gala teh kesebut jawara ti Pakulonan. Duka Pakulonan paling mana namanya da campur babaliut bahasana ge aya ngaing sia. Ya siap guru abdi teh nyeri hati atuh menyang eleh ku budak satepak. Ega siang silaing geus ieu geus nyalampah nanti geus lalampahan jauh lempang meh ka dieu
Kanu naon ka dieu? Wah, kana mobil atuh da bisa yang mobil kana Bus. oh, aloy atuh. Sok ayeuna mah istirahat heula wengke ngobrol nama lah. Ngobrol hayang ilmu naon ge ku ngaing sia dibere asal sia daek ngagaweanana jeung narekahanana. Oh, kidur gala matana bolotot kumis baplang pangawakan jangkung gede bucek beri alik belang bahar segera delek paribasana segera rade lengan budak segelengan orok gitu batu ali weh wah segala bedau weh tuh oleh ngagaplek kan pakai baju teh model rompi macan gitu warna kulit mau sedang bedau di Sumatera aing gitu kok nanti mitra ari pek geus kitu mitra hapunten waktosna kawujeng CF ka mitra kabaraya kadulur-dulur salam dunya hapunten seueur lepatna seueur kakiranganana dongeng purba sajan di sini kuring diajar menawi bahan kata ditong hilap kadulur baraya sa alam dunya di like di komen di subscribe di channel Sunda Bandung Kidul sareng sini kuring Kabupaten di Banyaran kau wargi-wargi urang dan ya urang ngadoakeun sadayana anu kena musibah di daerah Simkuring di daerah Arjasari ya di karyakeun dari mana lah cing kegentosan harta bandana cing sarehat cing engal pulih gitunya boh karewa bapanyawat bonaon cing dikaryakeun cing ditebikeun deui atuh tina musibah dan amin age musibah amin ngalohan gaduh sakitu nu kahatur nyuhunkeun pidoana ka wargi-wargi Simkuring anu ayana di daerah Banyaran Arjasari anu kalongsoran cing dipaparinan kesehatan sadayana teu hilap deui oge ka mitra baraya cing ditebikeun dina balai digambilkeun rezekina oleh dipikeun di tayungan ku Allah Subhanahu wa taala dan aya intermesoan ya mayanya ngadukung sanes ngadukung ngadoakeun wargi-wargi Simkuring anu aya di kawasan Banyaran di Arjasari muka musibahan sakitu nu kahatur di Simkuring ngapunten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.